Wah, ngopi ya, Mang. Ngopi aja lah keur ngadaguan gawe tuh. Heeh. Gila aing ngadaguan kayu lemot pisan aing euy. Jika sinyalna saeutik teh lemot. Dasar aki-aki wungkul di gaweana tuh dah. Aing geus aki-aki mah cici mah. Dak ngora atuh dak ngorang emang. Karaweuheun teu daekeun budak ngora teh maco zaman kiwari hari gini. Ngoprek HP mah heueuh jeung rebahan. Heueuh. Dak ngora ayeuna mah. Oke. Kita gawe kieu mah rembungan. Nyauna madangnya. Ah heueuh. Dang rebahan ngoprek HP. Hantem we ka kulot meta kuota. Aing rudet. Oke. Yo, Mang. Tadi teh terus dihareup tos jajan baso. Heeh. Di dinya teh baso beranak. Heeh. Dan nepi ka ayeuna tah mikir. Keur dahar ge karunya cing teh. Eta si baso teh beranakna di mana nya? Di puskesmas, apa di bidan, apa di rumah sakit euy. Emang aya baso beranak? Aya ayeuna mah loba. Dina eta teh sok baso beranak. Heeh. Mantap tadi teh cobaan teh. Ditanyakeun ke tukang jagangna dan teu daekeun teu ya hese teu bisa ngajawab. Heeh. Nanyakeun eta si baso eta teh di mana anak-anak? Ente di rumah sakit, di bidan apa di puskesmas? Gitu, Mang apa, Mang? Ayo itu apa? Aing mah. Ayo baso beranak mah aing. Ya. Eta teh ting kusaha salakina jog-jog beranak we basona. Betul, kudu aya salakina kudu puguh. Ayo baso beranak. Anu jadi pikiran teh beranaknya di mana nya? Teuing Tadi teh apa? heueuh hanas tadi di dahar heula teh. Kepikiran euy dibawa ke puskesmas wae ku di dieu tawa ka bidan euy. Bisa borojo, bisa anakan. Coba sumber anak. Heeh. Dibekal tadi teh. Aing bawa ka ditu sesar. Tadi nama heueuh. Aing mah ka ditu bawa. Karunya ada geus bureuteu geuning basona. Tadi teh mikir-mikir deui ku tukang dagangan pikeun ka ieu teh rek di dahar moal cenah. Kitu dicarekan we. Heula mah ieu bisi anakan hese urang teu bisa ngurus cenah teh. Mun bisa mah dibawa heula ka puskesmas atawa ka bidan kitu. Dicarekan eta. Heueuh lah. Atuh heueuh. Aing babaturan mah. Heueuh. Baso ieu urat. Nu baturan mah Baso urat. Da dinya aya baso beranak, aya baso urat. Urat gede, urat leutik. Puguh tadi ge babaturan lain di wal lain di dahar. Sarua dicarekan di ke tukang basona. Diurutan kumanehanna nanti basona. Ieu uratna cenah mararengkal. Astagfirullahaladzim. Aya Baso urat sagala aku yang aya nu kasaleo uratna diurutan heula tadi teh. Aduh, cek urang teh ieu lieur itu ngurut. Urang ieu mikiran basona bisi anakan di dinya gitu. Asal lieur kabeh teh. Tukang basona lieur eta mah nu meulina lieur. Ayo baso diurutan. Diurut tadi teh da. Emangna Pargel cenah. Pargel nih. Cen teh kalah lieur tadi mah ka dahar baso teh lain dinikmati ieu. Keur kitu teh datang di babaturan. Kumaha di Pesan deui. baso naon di eta? Baso mercon. Wah, cen teh. Beledug atuh. Upuk urang kieu tah di babaturan euy. Pasarek di beulahna. Cek tukang baso dicarekan di wae euy. Maha panehna. Paen sok-sok dahar baso kalakah mempenan ceuli. Bisi ngabeledug. Da baso mercon. Ya mercon. Ai kieu emang. Aduh ditutungguan teh euy. Paureun babaturan ge arek meulahna. Bisi ngabeledug. Belah ulah cenah, belah ulah. Nempon ieu hayo we keur ngurutan. Nu baso urat. Aya baso beranak di ditu. Uing beranak mah heueuh bingung uing ge. Ieu bisi ieu baso ieu meledak mercon ieu borosot. Anakan. Aduh. Aing mah Riweuh kan urang. Nah, tungtung nama itu baso pargeleun. Pargeleun. Da baso urat. Diurut terus dihakan hanteu. Alah, sarua uing ge. Nu hiji deui sarua deui tungtung mah ararindit we teh jadi.
Jeung di dahar eta baso. Henteu. Cuk aing ngebawa ka dieu. Dihakan ku aing. Aing mah jeung uratna ge. Aing mau lieur. Jeung anakna ge jeung mercel suka kebeledug. Heuh nya. Kabujur. Hanas gue mahal woi. Oh lah, geus tong teh dipikiran gitu lah. Lieur Aing lah. kali lieur. Tukang baso lain aing mah. Dibawa basona ka dieu hantu maneh mah. Ngan saukur ngabibita ngumpul ka aing teh. Bayar we mahal woi daharan henteu. Geus dibayar. Geus. Ya dicarekan. Ya aing aku sirang ku anakna, tau ku incuna. Ih kumaha? Ku incuna baso. Ternyata gaya anakna. Oh heueuh nya. Ku incuna baso sina bayar. Mun teu ku aki nya. Oh, ku akina, tau ku ninina. Masalahnya teh can anakan. Can anak. Kepada can dibelek. Oh, aduh. Bingung arek ka bidan, arek ka puskesmas gitu. Ya aing tanyakeun heula ka mitohana ka ditu. Heueuh nya. Pokoknya terjadi lah dahar basona lieur. Aing asa lieur aya baso anakan aing puyang.